Panggih deui jeung ini dina carita Sunda Serem Jumat lagi. Ngadengkeun carita ieu sesoranganan. Isi aya nu maturan. Omat, poho like jeung subscribe-na. Meh maraneh nyaho lamun aya carita-carita anu alanyar. Carita ieu teh di halaman peincunan ini. Anu ngaranna teh Ujang Saleh. Cenah mah manehanna teh nyeureuyang ku Kunti. Kumaha caritana nya? Sok kita dengekeun. Aya kene ieu mah. Kepak bedoi ieu mah. Gede bedokeun sia. Muncang rebetna. Batur, Balu. Heuh. Kuat tenaga. Mane mah make tenaga dalam. Mana ada orang bisa nunggu motor. Anjing sia mah tarik-tarik teuing neungeul teh. Biasa we tuh ieu neungeul. Anjing jadi we balo. Muncang aing muncang hade anjing jadi ukur rapi menangan jadi balo. Naon anjing aing mana kol mah tarik biasa we ka kiri ku maneh ge. Aya naon atuh ieu teh? Para siasa galang adu mangadu we tuh. Naon lo tuh? Ieu kunaon? Kerawet anjing tarik teuing nakolna jadi we balo. Ya muncang hade anjing muncang aing mah. Ngaran kuring Saleh. Lemur kuring nyaeta pantutan nu ayana di kota Tasikmalaya. Ayeuna kuring rek nyaritakeun hiji pangalaman anu matak dikasieun keur diri kuring. Pangalaman ieu teh kajadianana aya kana sababaraha tahun katukang. Basa eukeur usum ngadu muncang. Ya kieu caritana mah. Id, kemana tuh? Dia heula. Leh. Rek ka warung leh euy meuli rokok. Iya atuh rokok mah ye teu kudu meuli aya ye. Rek ngarokok mah. Dia tuh, diuk di dia.
Ah bener nyar piatoheun wae. Siap atulah hari gitu mah. Lain It mana tadi jeung si Olot naon mah apa harang-harang Eta pena baluh tadi disangkana urang nakwa tarik teuing geus baluh membaluh we atunya. besar ya cannya It nu ngaradu muncang ayeuna It. Oke atuh biasa nama geus isa aya kieu mah can araya sigana mah paling barudak kayak geus isa geura rame. Lain It geura non teh urang sendirian muncang ayeuna eta di Gunung Sumur jabah harana tinggal ngajulan yah urang ala It tinggal ngajulan ieu mah tadi urang ngaliwat aduh jabah eta mah muncang hade It lain muncang sayur tangkal muncang nu di Gunung Sumur eta. Ya kieu tuh leh engke atuh suk isuk beurang tawa sore puguh numugana sok nungguan keur mah lain nungguan muncang-muncang teuing pan eta naon teh nungguan pare yang sakarone siku manuk. Nah, jadi numugana sok aya eta nungguan pare yeuh borangan teh ayo we dikukut udah mulai naon ieu atuh It lebaran muncang kayak kita mah kan apal muncang alus eta mah muncang adu. Hayu leh lah tapi jalanna tong jalan ka dieu jalan ka Cipicung ka ditu ka jalan anyar alam kadinya anjing mung ka dieu mah aing mah ka Jenting Bedo ka dieu mah anger keung mun ka Cipicung mah hayu jalan ka ditu muter. Caritana harita kuring erek ngalamuncang ka Gunung Sumur nya teh jauh di lemur kuring oge masih keneh deket da didinya teh aya tangkal muncang anu jenisna teh jenis tim-tim muncang nusok biasa dipake ngaradu. Sanggeus si Rongi daekeun diajak ngalamuncang ku kuring jus kuring teh arindit lalempang ka Gunung Sumur nya teu poho kuring oge mawa senter. Ku sabab deket jarak nanti lemur ka Gunung Sumur teh teu karasa geus tareh tepi deui komo bari lempangna dibarengan aja ngobrol. Harita kuring geus tepi kapengkolan jalan setapak nu arek nuju ka Gunung Sumur. Kusabab baheula mah can aya imah hiji acan di dinya teh. Jadi pas kuring mengkol ka jalan setapak nu arek ka Gunung Sumur nya sabarengna mah kuring oge harita teh rada muringkak bulu punuk teh. Anjing balik deui aing merasa rada keung ieu teh tempo anjing sarada kareueung aing mah cuma kuburan hungkul di pan didinya teh. Nah balik deui le Jenting
isuk aing mah tawa sore. Tah it ini geus adan tamun adan mah it mau aya naon it jurig tage rumput jadi kudu keung it. Nah si jurig lagi ngadege adan mah rumput ya bener tuh. Anjing siapa batur mah anak teh ka masjid ieu mah mau puncang deh. Ayo buruin dah gantar emang saya ngegoler tadi teh urang ningali aya gantar ngegoler jadi tinggal ngajul ieu mah. Ayo buru. Ayo geus lah beung berang keneh yuk gancang lah ya. Kela leh kita suara naon leh, suara anjing gitu bebau lah ini eta mah anjing keur beger gitu di saradana. balik deui lah mah bener ieu mah aslina asa jadi karaleung euy ya balik deui ya. Nah geus kagok atuh it tuh geus tereh deket tuh geus tereh tepi tuh ka ciri tangkal muncangna. Yuk gancang lah da moal naon ieu atuh moal aya naon ieu. Tuh suara anjing lagi geus eueuh pan geus teu kadenge. Ayo it gancangin dah. Tuh itu atuna naon teh gantarna urang bawah heula ku urang sekagok tapi dia it. Anak kira-kira suara anjing teh tapi mananya anjing na teh ka ciri. Nah it balik doge tak aku batu nyamperkeun mah labur. Harita kuring semulai ngajulan muncang. Si Rohid anu bagian mulunganana geus sababar hiji muncang anu beunang diajul ku kuring teh. Sabot keur kitu kuring rada ngarenjag reuwas. Soalna kuring ngadenge aya sora awewe anu keur ceurik. Malahan mah si Rohid oge nepikeun ka ngeleper ngadenge nage. Da manehanan mah borangan pisan. Ada ngente taya suara awewe berceri jing lah siapa dah jangan ngajak dia deh matung skill leh ayo leh anjing bisi kayak nanawan geraya. Kela-kela it tah geus eueuh euy kadengena tapi heueuh euy. Ayo tuh urang caw. Nah jadi saya kieu angin teh jadi ngadadak gede jeung eta tadi cerik jadi seserian ayeuna mah. It tenang sok deket jeung urang it tong lumpat it dikena bisi cilaka it tenang aya nama urang lempang we
ngajakeun da moal naon ieu ning sieuna eta mah ieu lamun lompat bisi cilaka ku pola sorangan kena kada muncang eta geus dibawa ieu teu diengke-engke harita kuring langsung ninggalkeun eta patempatan. Karaknya lempang sababareng lengkah kuring ge rada reuas komo siroid soalna kadenge kuring duaan aya anu nyalukan di pelbah tukang. Pada kamarana eta. Pas dilieu kuring duaan jeung si Rohit kebeng teh kuring duaan ngagarebeg bakating ku rareuas soalna geuning pas dilieu teh ka tukang aya nu gugupai mangrupakeun hiji awewe anu make baju serba barodas eceung teuing katingalina buukna teh mani ngawik-wik beungeutna mani dikasieun kadenge manehanana nyalukan kuring duaan sangkan tong waka ka mana Kadaria tong ka mana aturan kuring di dieu. Gancang lumpat leh beku eta mah bagian maneh leh cuma baturan ku maneh leh aing marek lumpat anjing lumpat baturan wae kitunya hit dagoan atuh hit hei dagoan Pernah diheureyan ku Kunti teh burung geuning sarua ngilu lumpat nusok padahal manehanana teh asup jelema wanteran nya tong poho kana like jeung subscribe na dimana ke aya cerita-cerita anu anyar maraneh bisa nyaraho sakitu nya ini ayeuna rek pamit teuing.